Selamat datang di episode 37. Selamat menyaksikan. Ayo balikin nih. Mana mau goreng tuh? Yok. Yok di dia. Atuh, Atuh yok. ke rumah nih heula. Atuh yok balikin tuh yok. Mungkin balikin atuh di. Yuk balikin rumahnya. Ayo kurang di mayok. Awas tuh. Balikin di. Jangan. Yok balikin atuh tuh. Yok dia. Ayo tuh baru kan tuh. Baru kan tuh. Nah, situ. Tinggalin tuh. Balikin tuh yok. Iya kira. Masih di mana? Balik goreng gimana yok balikin atuh dia kan. Atuh yok gimana mas ya? Kira nginjem nyawa teh nginjem kayak dibalikeun sama nginjem. Mana mau goreng ngalikin orang. Alus mana pelegu main keuna. Ayo. Mana mah yuk balikin. Atuh. Balikin atuh yok nih mana mah. Tuh gitu. Tuh kurang dibalikeun. Mana icing. Sok balikin. Icing sih ya. Beneran. Tak, itu balikin kan? Wih. Sing gede burukan. Terus ageng. Neng, Nya mah. wih heula atuh sakedap mamah bade miwarang. Oh, mohon mah. Mar, pati bade di piwarang heulanya ku mamah. Ngantos atuh ieu balona kanggo emar. Kanggo emar. Mohon. Nuhun hati. Nya. Tidak mar. Nuhun hati nya. Nya, tidak mar. Sakedapnya mas teh. Ayo kutik mah giat atuh. Kudu giat. Yok balikin yok. Nah, Tuh. Urang. jagoan urang namanya. Oh, itu dirinya tuh. Balikin sungai. Tiba. Butut Sama dia yok ke tanah yok. Urang mana terus. Urang teh mana mata goreng. Pak, tenang Atuh yok ke dia ke. Nah, situ. Ayo mak timpah yuk sing ngeren manten yuk. Orang yuk. Pangan lagi goreng tuh. Tuh. Atuh tuh geus tuh tong balas sewa. Ayo kudu kan sok timpah. Naon urang menang wae maneh mah teu bisaeun main Ayo tuh timpah itu apa orang. Urang panggana. Geus tuh urang ada ulin. Tuh kan ada manten apa kalah. Wah tuh baru enggak para Mana sewa. sih tinggal. Wis arek para sewa. Orang balik dulu lah. Ka mana Jak? Orang balik dulu. Mana sih jadi si ojek balik? Mana minta nyokot panggal urang ayo lian. Nah, mana urang? Bikin atuh yok karu. Meuli we, loba duit terus. Meuli deui we. Bikin atuh yok karu. Meuli deui we, duitna loba terus. Ini dewe tuh. Ka mana? Mulai deui. Mangajum. Gila teuy. Tes di mana? Terus main tanggal. Tih. Alus ieu na aya. Alus tuh tinggal di. Sama butut tinggal diem nu urang mah mendekat herang. Alus ya. Mahal. Barahaan. Mahal pokok namanya. Di Walina di mana? si Mang Ajum. Malina. Bohong mar nu si entuy. Nah, geus nu urang. Hayu tuh meser. Arek bali mana mar? Heeh. Ayo bareng tah jeung si entuy. Wah. Yuk, berat ya, Mas. Wih si bawan. Baru kepala. Nyahe atuan boga. Halus kerang mana? Nyahe Mana ge boga geuning? Boga orang ge nyetet. Memang nyenkeun si Aki. Nang si Aki, Bang? Sarua tuh, Bang. Orang genang di si Aki. Jiga. Sarua euy. Si Oyok mana ge si Oyok?
Tuh orang mah meli di Cima Ajum. Alus. Nyabak tuh mah. Si entuy tama. Di Hilian. Oh, di Hilian lu. Baik ngancit. Baik. Baik aja. Baik tuh ulah kerang-kerung tuh. Kan narek meli di tuh. Oh, mau di dewe tuh geus bae tama bari. Tuh jeung si emak. Ayeuna bade ka marana. Sama Ajum. Kamu Ajum. Enter si entuy meli. Ayo, orang nganter milu. Gimana? Itu si Marga Arek. Ayo. Ayo. Tuh orang uli. Aduh, ya tuh. Lancar amat kalau. Loh, asal kau tegap kieu euy, ngopi. Ah, kalem. Ngopi. Mang. Mang. Kau belum tuh ya? Bang Adi. Man tadi menggas beli pangat aing kemana akeun? Tuh udah bisa oyok. Lagi soal mau goreng. Sia malah ku awewe aing mah heran. Alus. Ieu baraha? 1000. Aduh, 1200. Itu juga anak genahan dah main Ya. Lah lega. Nah itu Sekalian makuan. tuh main pangal di ditu lah lega tuh. Main pangan. Sekalian makuan. Yuk, nah itu. Balik. Tahu nu ieu ya. Tah, eta halus. 1200. Nanti sayang nu ieu. Aduh, itu mana ya, wah? Aya. So, Ibar aya. 1000 ada kan? 1000. Pakuan mah. Oh, kau aing bakuan teh gampang. Oh, nya. Ngomong pisan bangus teh. Yuk, maaf, Bro. Ada yang bener eta lah. Pas ya? Gening pas ya. Tuh yang diulihan wae, Bi mah. Ya lain hayang dileuwihan sugan teh ojak rek sakalian bayar hutang si Utep. Si Utep tadi nganjuk rokok. Nganjuk. Nganjuk rokok. Budak teh suami nganjuk rokok deh. Yang bener Bi ah, Ibu mah. Hanya ibi bohong rek naon bohong. Paling dititah ku si bapak eta mah. Nya anu mimitin mah dititah ku bapak ari nu kadua nama duka. Dengan 2 batang, artosna teh 100, kurang 400. Bener Bi? Bener Ah, kurang mau jagung kasih emak ah. Ah, biar aku nyokot rokok, biar aku budak teh wani ngarokok ah. Aduh kak, sugan dari pibarang ku ojak. Ih, nah urang mah tengah rokok Bi. Urang mah can kanyahoan. Kurang bejakeun kasih emak ah. Ah, nu bener lah Bibi ah. Bener ojak. Budak teh geus nganjuk, rokok di dianjukna. Wis sumut mah budak. Matalina. Ayo anda wah. Tah jeong tah. Hiji. Iya. Iya tah Pak, takut teh. Mana? Nu umar mah nu panjang kan ieu lagi gede. Ya. Di dia lu sih urang main. Dek mah. Main lah. Ayo. Nya we main heula. Minum pakuan heula we wan. Pokoknya lah. Ame ngeunaheun mencuk teh atuh. Yang geus tuh ayo. Ayo. Pokoknya lah. Coba geus belu ieu mah. Tuh. Tah teh. Dari itu. Buru atuh. Ayo batu nah. Oh nah, maaf tuh. Panggal aing mah anu ngelehkeun. Pakuan can arun. Nya seteu. Lah si Utep mah dititah nage ku emak titah meuli rokok keur bapak. Nah, Hei kumaha cek? ai kitu kumaha teh dibere encis? Diberek keur meuli rokok 1,5. Emang si bapak nganjuk? Henteu dibere duit aku mah. Dibere duitnya nya. Nya. Tapi cek biela nganjuk 2 berarti eta mah lain keur si bapak. Cenah Kan rokok. eta mah euceuk meureunnan. Can buku bener. Bener, Mak. Nganjuk si Utep teh, Mak. Cek ojak mah ngarokok si Utep teh, Mak. Sekali bener kala. Mah teh percaya ka ojak. Tunggu. Sok eta mah tanyakeun ka bapak. Bener Kamu asieun ah, ojak rek ulin deui, Mak. Mak, Are ka mana eta? ulin deui, minta itu, Mak. Teu aya mah teh duit teh geus si Utep kan. Mah si Utep dibere duit ada ojak henteu ah. Tah, beres teh, Mak ya, tah. Ya.
Halus tah lama kon aing mah lalat. Orang mana, Mang? Sia ieu belentu ya. Yang geus nya. Mar teh aing pare beuteng ngawadang heula. Oh, sok. Ngongkol sia deui. Awas padog sia. Moal. Paling udah ka imah sia bawa. Barang ke budak yuk. Kenaon emang? Bang cokor si Oyo kalikeun. Umur di arek moal. Kemarin mah alus kan gede tuh. Nya. Arek moal. Ah itu. Sir kutik gembrong aro. Sahanu kutik di gembrong ku aro. Udah mau menang. Menang. Anjir. Anu eta Halus euy. Mar ieu gede. Mar bisa. Mana? halus. Mana teh? Mana? Tempur tep. Ayo. Nyangges di ditu ngatur ke Sampeun nantoy. bener. Terus ditipak usaha. Budak. Ada sebal tuh tadi main pangkal tawas. Belum emak aing sia. Saya timpa. Mana karek datang tuh? Yo, urang ya. Tah. Betul. Kumar. Ayo Mar timur. Aduh, naon yuk. Astagfirullahaladzim. Bubul budak, lepor pawai deh. Tapi ada panggal kecil. Aing. Saya. Panggal saya. Tuh. Woi, sekali sih. Asep, kalau udah main panggalan aja jang. Ganggu aja budak tuh, aing mah. Yulikol nerapang kieu. Heuy. Itu jang, Asep, amangna alaunan. Kita panggal Mang Aji tuh panggal jawara yang nyaho mah. Panggal beringas. Kudu ngelehkeun salembur ieu mah. Alaunan mainna. Tuh aing mah jadi geuleuh barenghakan. Hampurannya mah. Balik ke enak mah. Kan di buluhan sih. Mungkin naon? Mie. Mana tuh? Ribut tuh yang ada kejauhan tami tata. Bisa 100. Awas balik di siapa? Ya Mang. Tuh, kan tinggal panggal orang ya tapak pakuna ket gede kieu jernih. Alah, siap. Geus panggal di wae. Babal teh. Naon di panggal teh jorek-jorek kieu. Kurang patut aing lain panggal aing ieu mah. Woi, panggal saya. Ayo siap. Panggal mana sih teh? Ayo siap. Panggal jorek kurang patut ki siep babal budak teh. Nah, geninganan. Apa teh? Ayo ya. Balik ya. Ya buru ayo ya. Ayo, yuk. Diudag kusaha Amar, moal mungkin mate anu ngudag. Beneran waktu itu diudag kumaha? Moal mungkin mate anu ngudag. Aya nu ngudag Amar. Emangna saha nu ngudag Amar? Emangna resepan pisannya ka Amar? Resep pisan ka Amar teh. Emangna saha nu resep ka Amar? Hah? Burukeun we waktu
Aisyah naon di maing bah? Mister panggal mang. Nyaho, mana oksinya? Tuh. Teu teu kanyahoan ku aing sia. Madu eta sia. Itu mah nya anak lah artis mah. Kumaha rek meuli panggal teu mau duit. Saur mama cenah. Naon? Di warang nyandak heula cenah ka Mang Ajum. Ngono. Oh. Ye. Naon ya. Ngantos atuh ari teu meunang mah. Naon? Tukeran we sareng es cau. Da panggal Mang Ajum mah goreng ieu. Ayo dikotokan sadinya teh. Bener. Ayo kan ayo dikotokan. Bodoh. Ya emang. Atuh, kita capek. Sempit tuh ah. Tuh, yuk. Emang ini kurang lompatan. Dia udah kujurik naon sih? Jurig cenah. Berang-berang jurig Mang Ajum. Dia udah Mang Ajum? Heeh. Nanya sukan tadi udah kujurik ah. Dia udah Mang Ajum hungkul. Yang gitu orang mah lompat ah. Yang soalnya kebalik ah. Naon? Tuh jadi pegat cenah orang. Nah. Si Aru tuh udah kita di cenah naon buru gawat. Yang sukan teh jurik ah. Makanya tuh buka duit. Duh. Cepet ngapain Aru ah, capek Aru. Capek. Aduh Ru, bukan Ru, mana tuh udah tadi gara-gara lu lompatan ah, darurat naon ah. Tidak dikotokan os. Waduh. Mana kesian gitu ya. Yang lah timbang Mang Ajum naon si Mang Ajum. Timbang malotot hungkul palototan deui Mang Ajum mah. Tadi tuh ngarasakeun sih nya. Kira urang sih ku Mang Ajum. Molotot. Cuma tanut rek keluar. Emang kunaon atuh Mang Ajum makin gurat mararaneh coba. Si Wawan. Naon deh si Wawan. Panggalan asup ke dapur. Dapur mana? Dapur Mang Ajum. Atuh tibang cokot. Tibang wae sih ieu mah. Pasti ya. Kita orang main pangali ah sebenarnya. Tuh, orang mah pangalan di pakuan balik teh. Urang di tuh. Mang Ajum pakuan meuli di urang atuh alus. Timbah kurang nemenin Mang Ajum urang. Kusibah omo. Orang mah menang deui urang mah urang di pakuan. Heh. Kita orang main pangali ah. Dinya lega juga nu. Ayo. Ayo main pangali ah. Balikan deui teu mimiti ah. Saya main pangali di seterang. Sikutik bambu aro, sahanu kutik ditimpaku aro. Mana kutik bro? Ayo. Urang aja na timpasin tuh. Ayo turun, kutik mah kudu giat turun. Turun. Alus ieu meuli di Mang Ajum, tarik. Rul, kutik mah kudu giat, Rul. Aing mah kutik teh giat euy. Kudu nyubuh, Rul, kutik mah, Rul. Siang-siang. Ya. Oh, mainan bisa euy. Buru. Saruwol, turun. Ayo turun. Ayo. Timpa ayo. Timpa ayo. Waduh, Pecak. awas yok. Nah, benang yok. Ayo tutuy. Ayo tutuy. Awas yok, kita nu sintuy, awas tong ngalangan. Ayo jak, atuh jak. Tuy. Ngambung sintuy euy. Oh jak mah. Rusak. Pengaurang mah gede tuy. Awas saja dibalas kurang Oh jak. mah, urang rajana oge tuy. Aturul. Wah, yang mah ikutiknya tegat ah. Itu penting man.
Ayo. Ayo. Ayo ta. Semplak. Semplak. Masuk. Tadi sojak masih. Muter kene ya, puter kene jak. Mangga urang teraskeun ngaosna urang ngeunaan kana bab aosan ayat kursi. Ya. Ayat kursi salah sawios dina Al-Qur'an dina surat Al-Baqarah. Tak urang perlu dibaca nya. Bade enjingna, bade wengina, bade subuhna nya irah wae urang kedah nyeurkeun maos ayat kursi. Boh, sieun ku bangsa makhluk gaib, makhluk nyatana urang manusia nya tak ku ngadawamkeun maca ayat kursi mah bakal ilang, bakal leungit nya. Nah, malu ngadeukeutan jin, setan, jurig, marakayangan, moal masieun. Hah? Majum. Majum ge moal maldaekeun, malbeukieun, majum ge nya. Heeh. Nyata ayat kursi teh anu unggelna teh kayak bakal dites ku Papoad saha anu tiasa maca ayat kursi nya. Sok saha ojat tiasa maca ayat kursi. Ayo. Ya. Awan. Sa? Antuy, Pak. Antuy. Ayo, antuy ka pinter. Ayo, sok. Sok. Pak, bantuan. keda Pak. Gaya naon wan? Badenya nasula kaca. Kenaon kaca? Kangge maca ayat kursi. Ayat kursi nya maca ayat kursi kudu make kaca. Coba sok. Nah. Sok baca cenah. Baca bari nempo kaca cenah. Baca teh. Bener teh, sok cepat Ustaz. Sok cekelan ku Wawan. Sok teh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu la ilaha Tenang. Baca. Ayo lanjutkan semua tuh. Tempo buru. Wanikeun tuh. Tersilang segitu lah. Pokoknya sampai jumpa di episode berikutnya.